Kiwari kabeh turunan Pajajaran, kiwari kabeh turunan Siliwangi. Hudang geus saatna Pajajaran anyar bangkit. Geus saatna Pajajaran bangkit. Urang geus lila diguna sika, geus lila diapilainkeun ku negara. Kiwari alatan arjagalan ieu cicieun yen orang Sunda kudu hudang. Ieu jadi alatan urang ngabuktikeun kahijikeun mana maung mana ucing. Erek dihijikeun kumaha ge ucing jeung mongol moal bisa ngahiji. Mana turunan mana anu lain turunan. Anu ngaku-ngaku turunan Pajajaran, anu ngaku-ngaku turunan teu Kesundaan, tidak bisa dibuktikan. Hatena anu palsu maka bangkit maka usir ketika Sunda diomongkeun juga boleh. Tapi lamun turunan ngadengi Sunda pasti Sunda. Kami dari Aliansi Komunitas Buruh Jawa Barat tetap fokus tujuan kita. Yang pertama agar dipecat ahli-ahli dari anggota DPR RI dan proses hukum. Itu intinya, ya. Kesepakatan kita itu. Sebelum kita mulai acara, saya sudah sampaikan kita akan ada dulu hadiah tawasulan, kemudian membacakan doa, yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Warga ngalatos adab warga sareng sumpah lanceutkeun tantungan kujang kabulutan wangunan kasajapian caangna manusia hirup waras jati walati lagi sampurna rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Sir budi cipta rasa, sir pati cipta warna, sir hurip cipta kriya. Beraja manggiling-giling daya manggulung-gulung nur cahaya narata sukma, nur rasa naratai raga sukma renghapna Sunda. Bismillah, amu dicawu, abah dikupai. Bismillah, aji maririk balanju mayar. Bismillah, beraja maripih berana digelar. Bismillah, pelah maratri dharma dibabar. Daya-daya teupaya angging panulung ti Gusti ilahi Rabbul ijat. Umur baik marca pada jagat satu kebiku alam. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dilanjut ku sahadat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kudat pasti ya Rasulullah. Asyhadu sahadat Sunda, sahadat pramuka alam, buyut lembur mangun sari resina manusia pasti. Dirawangan laki malasa saka sapana ratu kencung putih kujatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Mu'minkan awin walikan adab jatuh akan oleh Asyhadu sadat bisadat pramuka alam
kangen Gusti kangen sahiji Allah kaya dua sifat asih asih kamu Allah di alam dunia ngasih kehidupan dan kehidupan ya Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Asyhadu Siliwangi berkedebal tangkapakan jebul kadang-kadangan jebul saling Allah sahuni kirun warna kirun mentuki lagi jika sabas kasih keinsanan ya Allah ya aku anak Prabu Siliwangi kuputra Siliwangi Allahu Akbar Allahu Akbar sing wani-wani ngalumpakan aku Siliwangi baik cari mati sana baik cari mati sana baik cari mati sana. Assalamualaikum waalaikumsalam ujuk kuninga kasunan ibu anu tungandung kasunan rama anu tengah juga ada usul kalau goib hayang dicamtayugat hayang dijaga hayang diraksa hayang diriksa aku ngati masuci cemar ngati palelur sadaya usul adik anu goib hayang dicamtayugat hayang dijaga hayang diraksa hayang diriksa aku ngati masuci cemar ngati palelur sadaya Ibu kuninga kasih haji pada resmi luri jadi bakal sancang obat tukang jambe ujung kuninga yang mujab sakti juga yang Prabu Siliwangi kayak burayan di Silangi karena mama merah terlupa kuat Pajajaran ujung ada yang bang semua agung teneng maluak sakti yang Indo Papua kunci gudang kejayaan Pajajaran ujung kuninga kalau nggak bisa jasari kalau disari tajim balera kalau benteng lilin ujung kuninga kekaruhun anu ayah di Jakarta ujung kuningan Pasadayana Gambar Jayakarta gambar ganggu gajah di atas Jakarta kayak ngalu terkasubah di kaler sakale di kidul ujung kuningan Uhud aja di kebun raya ngajupa mahlukin bagai para suka lupa kuan kabaul bayi bagan senang gak suka lupa kuan Basaik Ahmad, Basaik Anwar jago Nara bayi unjuk kuninga kakaluhun anu sabudon Bogor itu kamar heda atas pakuan Bogor mahkamah mahbongkar mandalmu sebarangga mekan untuk orang yang surya kusumo kisan jaki cakaki jambang bakain mahabeng benar kacita rasa kami rasa unjuk kuninga kakaluhun untuk ketepat di kala sakela di kidul sakiduli sakulan sawetan kalau arek ngintipkeun di sausap rambut di anak sasifat gambar di pinggir tengah Gusti anu kagungan jadi kuring isuk mana kana gurahan anak karuhun sadaya hilang bakal ketemuan putus susun untuk salamat nugulah mulia keratu manusia keratu sahabat kewali bumi izin Allah ridho Allah al-fatihah kadulur kula anu sajati anu calik di palih wetan bali bakir malaikat nabur wakawasa kadulur kula anu sajati anu calik di palih kidul tari ari-ari malaikat nabur rasa kadulur kula anu sajati anu calik di palih kaler piting malaikat bajal bisa yusur tapak tilas jiwa tapak tilas jiwa tilas akma tapak akma tilas sukma tapak sukma tilas nyawa tapak nyawa tilas maha cahaya manunggal sajati abdi kaula diri manunggal sajati abdi kaula manusia manunggal abdi sajati kaula Gusti atuh intan-intan ing manusia lulumpuhan pulau napas hurip-hurip na teu upati langgeng na teu wa hurip langgeng salawasna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahung kasusuk tunggal nu wani konang kadupak kucirohan adampit kucirohan candrareran cihalimun yang idul yang kokoakeun Astagfirullahaladzim Allah citarik tetangga salam ayah hingga hadap sang ratu yang kalangkang
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya awliyaullah. Antum wasalakunna innaka antas tawwabur rahim. Insyaallah bikum lahiqun ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa kiram. Sayyidina Muhammad, Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jalatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa innaka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ugli wal khatim lima sabaq nadiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi. Selesai, silakan kepada MC. Dina polahan benar, dina pengertian tersangkan pinanggih pinulur rahayu bagja walia hirup waras jati. Dulu abut ketang sapayung sakujang ujang siang urang make bahasa Sunda lamun aing ngomong bahasa Sunda terus ditewak aing iya kasep deui. Jadi ulah keung ari ngaran urang Sunda mah ulah keung ulah loba kadeimar ulah loba kahariwang ulah gimbir ulah kumeok di pacok ulah kanyut dina karang. Jadi kudu gede kawani leher wawani eta urang Sunda. Mun maksa rek mirusak kudu aing jangan nikah. Urang marang sabungkeun pantai leungeun sareundeuk saigel sabobot sapiahanean. Cacai jadi saleuwit kadang jadi salebak. Lamun arek ngahunang geuning lain waktuna ayeuna mah. Langsung hudang langsung ucap langsung jak ekol sia. Aing urang Sunda pager sumea kasema dibawa ke tengah imah di subuhan. Tapi semana kurang ajar diantar ke orang kepada timpa aku sepak baik. Kurang mah ada ayana Indonesia teh aya urang Sunda, ayana Bhinneka Tunggal Ika ge jelas eta. Ayeuna urang ngalakukeun heula Indonesia Raya. Lagu urang salaya. Mana? Di haturan kadulur-dulur urang ngadeg. Ngadeg sadayana ya ngadeg make urang Sunda teh ngadeg. Nangkep. Sadayana we anu di anak buan tangkal anu ngangos nyagam. Mahan ibu-ibu berdiri ibu ngajak kita berdiri dulu sebentar kita menunggu barang Indonesia Raya. Bagus kebutuhan kita. Di sana aku berdiri dari
saya dulu bulan di Karawang, salah orang di Karawang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara saya hampir tiap hari konser meneriakan ini bakat Adalan dipecat jadi anggota DPR lagi. Arti Adalan di penjara. Arti Adalan sudah minta maaf betul, tapi kita tidak bisa menyerah karena dia minta maaf. Konsekuensi logis setiap perbuatan ada tanggung jawab. Maka Arti Adalan sudah melukai seluruh orang Sunda. Orang Sunda sudah merasa terusik, maka wajib orang Sunda ngagulisin. Orang Sunda ada pasal, orang Sunda somerah. Tapi ketika batinnya sudah diusik, hatinya sudah diusik, wajib hukumnya. Udang kabeh mau anu aya di Jawa Barat. Jawa Barat terhina Pajajaran. Pajajaran lain ucing. Pajajaran mau manusia-manusia unggul menguasai Nusantara. Lamun orang Sunda kiwari cicing berarti eta lain turunan Sunda sebenarnya, tapi turunan ucing. Mau lamun tadi usik tara ngaguna sikap, mau ngau istilah mau ngahakan anak sorangan, tapi lamun mau ngesudang gogoro ku gading sorang ningali rupa ukur ecek beja didinya yang mau yakin kabeh jama mau bisa ngaliwat, yakin kabeh jama sieun buktikeun kiwari kabeh turunan Pajajaran, kiwari kabeh turunan Siliwangi, hudang geus saatna Pajajaran anyar bangkit, geus saatna Pajajaran bangkit. Orang geus lila diguna sika, geus lila diapilaitkeun ku negara, kiwari alatan Arti Adalan ieu ciciren yen orang Sunda kudu hudang. Daek hudang, daek disebut maung atau disebut ucing. Lamun maung kajeun teh huntuan bisa ngegel, tapi lamun ucing aya huntuan eueun sieun ngegel ucing. Bapak Ibu sekalian, kami dari Aliansi Sunda Karawang sudah berhari-hari, hari kemarin kita di Gedung Sate, sama tuntutnya sama. Dari pertama kita di Karawang, ribuan, alhamdulillah orang Karawang bisa bersatu. Hari ini kita dengan Bogor, dengan Depok dan lain-lain, mudah-mudahan ieu jadi alatan orang ngabuktikeun ngahijikeun mana maung, mana ucing. Erek dihijikeun kumaha ge ucing jeung moal bisa ngahiji. Mana turunan, mana anu lain turunan. Anu ngaku-ngaku turunan Pajajaran, anu ngaku-ngaku turunan teu Kesundaan, di dieu bisa dibuktikan. Hatena anu palsu maka bangkit maka usik ketika Sunda diomongkeun juga boleh. Tapi lamun turunan ngadenge Sunda pasti buat. Ini bisa dibuktikan mana jalma, mana dijelmaan, mana manusia, mana kemanusiaan. Orang keturunan Pajajaran lain kemanusiaan, lain kejelmaan, tapi jelma benar-benar jelma anu boga harkat martabat kekabela lemah caina. Bapak Ibu sekalian, panas-panasan orang cicing di dieu keur naon? Orang ngariung di dieu keur naon? Tadi orang silaturahmi parancahan keur naon? Ngabela orang Sunda karena dihina diusik oleh Arti Adalan lain orang Sunda, tapi layak sebagai anggota yang terhormat melakukan pelecehan terhadap suku, ras dan agama.
artinya jalan teh meureun matak dipilih jadi wakil rakyat teh pembantu saha lamun di imah ya pembantu disebutnya pembantu naon, lamun di gedung DPR pembantu disebutnya naon, pembantu rakyat digaji ku saha, difasilitasi ku ta, nah pembantu sombong ke rakyat arti adalah digaji ku rakyat, difasilitasi ku rakyat. Kamari kami tercengang mobil mewah nomor platnya cuma hiji, mobilnya 5, sementara di jejak digital arti alahan sudah tergolong orang yang bedegong, orang yang songong, orang yang tidak memiliki etika. Beberapa kali arti adalah RDP dengan lembaga-lembaga terkait sampai hanya karena tidak menyebut orang terhormat saja arti adalah amuk-amukan. Profesor Emil juga terus dibentak sama dia. Apa itu yang disebut wakil rakyat? Apakah layak kita rakyat masih mempertahankan arti adalah? Kalau Kang Iman tidak perlu disantet. Kalau menurut saya daripada menjadi virus negeri ini wajib disantet. Orang ulah heleh ku orang Kalimantan ketika sukunya disak mereka bersatu bangkit. Kalimantan yang sudah punya sejarah antara Tarumanegara dengan Kutai Kertanegara. Piraku ieu sanasib Kalimantan jeung Sunda berbarengan dihina. Sadulur, orang sadulur dihinakeun. Hayu orang bareng-bareng memperjuangkan harkat martabat orang keur anak incu urang. Keur mah bahasa Sunda jarang dipakai karena kurikulum muatan lokalnya sudah banyak yang tidak dipakai. Tradisi-tradisi orang mulai ditinggalkan. Jika tuh ulah diusik orang Sunda. Tuntutan kami hanya 2, artinya jalan, dipecat dan dipenjara.